seorang sahabat ngaranna Bomroh bin Hubeb anjeunna nyarioskeun bahwa para sahabat mikaresep di mana geus beres mayit dikubur manusia geus siap baralik berarti geus beres langsung di deket kuburanana disanding kubur ngomong ya fulan la ilaha illallah 3 kali la ilaha illallah la ilaha illallah ya Razaq Rabbi Allah wa dini al-islamu wa nabi Muhammadun talqin ngaranna ya hiji keterangan di dia kos kieu dina kitab Talqinul Mayyit aya segede kieu kitabna taletik aya cara-cara nalkinkeun mayit urangna lantaran mituturan mayit ngahareup ka kulon geus mituturan mah biasana muwajahah pahareup-hareup berarti urangna aya di belah kulon menghadap ka wetan eta keur carita dipaskeun ku para sahabat cara cicingna disiraheunana mituturan urang kitulah cara nalkin beres urang nalkinan pindah urang ke belah wetan mun di urang keur teu pindah nage henteu naon ngan keur carita pindah supaya doa urang menghadap ka Baitullah bisi nanyakeun ko pundah pindah cenah kiai tan nalkinanana jadi seperti etalah cara talqin. Baheula pernah di zaman almarhum Abah di fotokopi teh urusan talqin teh eta menang dina kitab Talqinul Mayyit jadi supaya jelas besi aya Muhammadiyah nanyakeun nya mah nanyakeun doang ieu percaya henteu naon teu geus kajen eta bae urang bae eta kos kitu tah. Jadi orang pahareup-hareup jeung mayit da ieu sahabat di mana-mana ngubur geus beres rata siap balik ulah wa kabaralik tidinya omongkeun heula posisi nu bagus nu afdol pahareup-hareup urang jeung mayit berarti ngahareup ngetan ya Habib Razaq gol la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa hayyun da'imun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir kullu nafsin dha'iqatul maut cek Imam Subki begitu ngadenge kullu nafsin dha'iqatul maut kurang langsung nyekel udang kurang oh maut kullu nafsin dha'iqatul maut nyekel ka mata oh jalain kacamata wareng nu biasa make beli teh waduh make roden stok diganti ku aya rodek stok lu biasa make kacamata hideung bae isin ka batur lah oh ku ari mah kapas ya kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamal tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannata faqad faz
wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sidak kep kieu turun leungeunna ka handap kieu. Ya Abdur Razzaq. Annal mauta hakun wa annal qabra hakun wa anna na'imahu hakun wa annal qabra hakun wa anna na'imahu hakun wa anna azabahu hakun wa anna su'ala munkari wa nakirin fihi haq al-ana fi atwaqi sarawa baina asakiril mauta fa idza ja'aka al-malakani al-muwakkalani bika huma munkaru wa nakir fala yufzi'ak wa la yurhibak fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala azza wa jalla. Urang ngadengkeun ngarti urang bahasa Arab sanajan urang mau merene ge ajaning kana bae sira we parek ge merene widi sira ngau pokok kitu widi sira iso sira ora tah kos kitu tah cing urang ngadengkeun terus beres fa iza ja'akal malakanil muwakkalani bik wa huma munkaru wa nakir fala yujza'ak wa la yurhibak fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala azza wa jalla wa iza sa'alaka man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka wa qul bilisanin fasuha tiqadin sahih Allahu rabbi wa Muhammadun nabiyyi wal islamu dini wal ka'batu kiblati wal muslimuna wal mu'minuna ikhwani. Faqul raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula ala zalika huyita wa ala zalika muta wa ala zalika tub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Pindah ulang ke belah wetan karak didinya orang ngedoa diantara doana sabbatakallahu bil qawli sabit yusabbitullahu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Beres pula baralik kabeh jol malaikat siap orang man rabbuka cik malaikat wa man nabiyuka aing ada pertanyaan kos gitu dia mau ngageter atuh. Oh tenang malaikat cik orang teh duduk dulu di sini ngopi deh. Aduh masya Allah itu ban malaikat lain gitu nanyana masya Allah. Hei Razak mana buka cek kabeh brozak kayak gau tua aja. Aneh kan dari Jakarta jangan tanya-tanya deh ini apa ini itu pemonggol. Ya Allah Gusti Allah lagi. Masya Allah urang bakal jasa kos gitu renungkeun ku urang saat dibukaan sirah urang tali-talina kabeh dibuka dihijikeun dina suku dibuka ditempelkeun pipi urang nu kuari sok dikacaan dibungga dibangga malah pake hiji kabanggaan aing sugih aing kasep aing gagah aing ganteng dipake SMS-an jeung jahe jeung macem-macem waduh engke ditempelkeun pipi urang kana taneuh minha khalaqnakum fiha nu'idukum fiha nukhrijukum taratan ukhra nu kamari teh masyaallah karim deuk kumaha deui geus teu saha sugan ieu mah jajelmana sugih ieu mah ada mulya meureun sugan ieu mah presiden pangkat jeung jabatan luhur sugan ieu mah Habib moal ditanya leuwih gemas ka Habib mah sugan kiai atuh ditanya bae kabeh malaikat mah teu pandang bulu nanya bae
nama tugas tuh bisa disogok lain cara pengacara diurang hakim diurang jaksa diurang polisi komo kopral disogok ku Samsu baik ngagila guys ya waktu bisa disogok ya Allah Masya Allah karim inilah ala kadar cerita talqin ya fulan oke di lain hadis lengkap la ilaha illallah salah semerat udangnya nak terus gul Rabbi Allahu wa dini Islamu wa Nabi Muhammaduna eta pertanyaan heula di bejaan ku urang gitulah urang geus maot talqin ngaranna artina talqin ge kabagi dua talqin teh nah di dieu talqinul mayyit nau'ani wallahu a'lam bissawab